Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana. Tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Carita zaman kiwari ngelalakonkeun kahirupan zaman bihari, zaman kabaheulaan cenah ya. Kumaha palawargi sadayana dararama atau mugia aya dina ginanjar kawilujengan sehat rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wangki dieu simkuring si jamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Nyimas Talagauning bagian anu kalima. Nyaeta lalakon hiji putri jin Islam anu dihukum ku ramana kumargi ngelakukeun hiji kasalahan. Anjeuna kedah jengkar ti karaton lungsur ka alam manusia sarta kedah babakti ka hiji manusia anu ngagaduhan sifat teuneung ludeung sarta hade-hate. Kumaha carita nu salajengna ayu urang sami-sami ngabandungan ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng anu teu acan subscribe mangga di subscribe supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu atau subscribe simkuring haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing janten hiburan oge tiasa dicanak manfaat hikmah tina satiap caritanya anu dipidangkeun. Ulah hilap oge di like, di komen supados aya interaksinya nyambungkeun tatali wargi oge silaturahmi. Sareng ulah hilap oge di share dibagikeun supados seni budaya Sunda khususna dina widang dongeng Sunda tiasa nanjeur deui wasilah palawargi sadayana. Ayo urang sami-sami ngabandungan carita Nyimas Talagauning bagian anu kalima. Mangga kaparayun sadayana. Mau cek salah seorang balad Raden Karta panghareupna. Sukma kerung bari ngareret ka Sigaling, Sigaling kaharep laju cumarita. Saha sira laing sabenerna euy? Rek naon los-losan ka dieu? Tapi anu katingali ku baladna Raden Karta sakadang mau nyamperkeun bari ngagaur. Berete kabeh balad Raden Karta lalumpatan teu sirikna notog-notogkeun maneh awahing ku sieun. Atuh cakakak Sigaling seuri lelenggakan awahing ku bunga. Pangrasana balad Raden Karta sieun teh kumanehna. Tingali jang. Karek oge ditalek geus malabur. Ulah lalawor atuh Sigaling teh boga si Mamaung. Cek Sigaling bari ngalejeg ya. Sukma teu nemalan ukur nyerengeh seuri. Sukma jeung Sigaling nuluykeun deui lalampahanana nuturkeun tapak balad Raden Karta anu kalabur. Teu karasa lumampahna geus meh tepi ka punculut Gunung Sundung. Selengseng kaangse sengit kembang meni meleber, tapi kaangseuna ukur ku Sukma hungkul. Sukma ungas ingus neangan ti lebah mana, eta datang nawawangi teh. Ngan barang naik deui saeutik, sengit kembang mingkin nyambuang, Sukma rurat reret ka lebah kakayo nu kekep. Bre, katingali aya tangkal lokat keur meujeuhna karembangan. Gancang bae Sukma ngadeuketan beuki atra kembang lokat kacidalobana meh sabandahan karembangan. Sigana ieu meureun anu disebut kembang lokat mala teh. Kitu geurentes hate Sukma. Kembang lokat mala gancang dialaku Sukma.
Marengan kembang didudut kaayaan ngadadak robah. Gunung Sundung kalingkup ku pepedut jadi poek pinuh ku aun-aun. Nah jadi kieu jang. Duh jadi poek kieu. Cek si Galing ngajenghok. Cing tenang Kang moal naon. Temal Sukma ngabeberah. Nyimas talaga wening geus aya di gigireun Sukma pok bae nyarita. Kang, gancang peremkeun panon. Titah sobat akang oge sarua kudu perem. Urang kudu gancang ini ti dieu. Sukma ukur ungeuk. Kang, wayahna peremkeun panon. Sabab bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Meh bareng duanana meuremkeun panonna. Leng sirah karasa uleng bet kawas muter. Sokra bentakeun Kang. Sukma bentak. Gebeg manehna ngaranjug panon Sukma rurat reret nitenan kaayaan di dinya. Tetela manehna geus aya di kademangan pasir gede. Gera bentak Kang. Cek Sukma nitah bentak ka sobatna nu masih keneh peureum. Si Galing ngabentakeun panona rurat reret bari kekereuceuman ngarasa serap lantaran tadi mah keur aya di gunung nu pinuh ku aun-aun sarua jeung Sukma. Si Galing colohok kusabab manehna geus aya di kademangan pasir gede. Sababaraha kali gigisik pangrasana aya di alam pangimpian. Yang geus aya di pasir gede deui ning. Pan lain teh lain tadi mah urang teh keur di Gunung Sundung. Ceuk si Galing rutret kawas nu ngalindur. Minggeus lah tong loba tanya, nu penting mah urang geus salamet nepi ka dieu. Kitu deui sagala maksud geus hasil, tembal Sukma negeskeun. Si Galing teu ngomong deui sanajan hatena mah kebek ku kabingung. Kang, engke kembang ieu bikeun ka Purbaya. Keum ku caina kudu dipake mandi ku Purbaya. Itu cek Nyimas talaga wening papatah ka Sukma. Sukma ukur ungeuk. Geus kitu mah Sukma kairing ku si Galing laleumpang rek ngajugjug ka bumina Raden Sambas. Basa datang ka bumina Raden Sambas sadaya ngaraos bunga. Sadayana ngaraos binga nu lumampah tos mulang deui. Sukma masihkeun kembang lokat mala ka Enden Purbaya diwartosan sangkan kembang lokat mala teh dianggo ngebak. Malikan deui carita ka tukang, basa harita kembang kapanggih ku Sukma. Nepi ka bisa kabawana di kademangan kancra aya kajadian anu matak ngageunjleungkeun nyaeta maotna Raden Karta. Poe harita Raden Karta dumadakan babalongkengan utah getih. Takdir teu bisa dipungkir, kadar hamo bisa disinglar, nyawa ninggalkeun raga ngajampana ngajadi bugang. Marengan perlayana Raden Karta ngadadak bumi alam jadi robah. Dumadakan ayah hiji hujan silantang, angin ngagelebug sorana ngagerung handaruan mata keung. Hujan angin dibarengan pating kolai nyaina kilat, dituturkeun pating jelegur sora guludu. Kaayaan mata ketir keur urang kademangan kancra mah. Raden Karta mau teu munasabah kasarat jadi babandang Ratu Jin Ifrit. Dina hiji mangsa, Raden Sambas katut garwana ngaluuhan pangangkir juragan bupati nyaeta Raden Gumilar ka Darmawasa. Nu arangkat sanes bae kademangan pasir gede namung sadayana para demang anu aya di wawahan kabupatian Darmawasa. Sami sadayana diulem Den Purbaya ge ngiring ka kademangan etang-etang amengan cenah. Di bumi juragan Gumilar tos pinuh ku para tatamu utami nama para demang katut para bojo sareng palaputrana.
Sadayana silih bagiakeun kumargi langkit tepang awis jongho. Di antara para tatamu, Den Purbaya minangka nu paling nyong colang. Nganggo perhiasan pamasihan ti Sukma atuh puguh bae beki katawis gelisna. Kantenan saparantos ibaku kembang lokat mala. Salira Den Purbaya langkung ngagebur nyandak cahaya kana raraina. Gelis campernik lir bentang kaberangan. Para garwa pangagung sareng para putrana anu istri kacida katajina ku perhiasan anu dianggo ku Den Purbaya. Seueur nu tataros tetelepek pada hoyong migaduh kana eta perhiasan. Tapi barang nyidikeun kana eta perhiasan sadayana ngaraos hookeun. Margi perhiasan model kitu mah teu aya di nagarana. Pantena ningali batu jamrud nu mapaesan dina perhiasan. Tos kaukur pangaosna kalintang awisna. Bujeng ning pangkat Demang sok sanaos bupati ku anjeun cantang tu mampu ngagaleuh eta perhiasan. Hal ieu teh jadi panyuriga keur nu ngewa, janten pasirikan keur nu ceceub mah. Sawaktu Den Purbaya nuju calik, aya nu kadinya nyampeurkeun tangtungan lalaki ngora Kasep jeung Gandang. Taya sanes eta teh Raden Sakir putrana juragan bupati nyaeta Raden Gumelar. Aturan Nyai, kitu saur Raden Sakir bari imut. Aturan Kang, waler Den Purbaya somea. Teu sawios ngiring calik di dieu. Bade aya pikeresaheun naon nya Kang? Teu aya maksana naon mung hoyong ngobrol we etang-etang ngawanohkeun. Pokna Raden Sakir teras bae calik caket Den Purbaya. Den Purbaya tengah waler deui anjeunna mah anteng ningal ka payun. Manawi teh di dieu teh aya nu lenjang ditinggal ti katebihan ni matak sieup dicaketan langkung moronyoy. Saur Raden Sakir bari gumujeng. Den Purbaya ukur imut. Upami tiasa mah urang kataman di ditu mah langkung antep gerak ngobrol. Duh, hapunten anu kasuhun Kang, sanes nampik pangasih ka putra pangagung namung bilih janten mata ka diri abdi. Sasat tos aya nu gaduh. Sok sanaos anjeunna teu apaleun tapi bilih bae aya nu wawartos janten pacok geregran ka dituna sakali deui. Hapunten anu kasuhun. Waler Den Purbaya nyariosna leuleuy. Raden Sakir kerung, margi nembe ayeuna aya istri nu wantu nolak pangajakna. Biasa nama para wanoja teu sirikna parebut hoyong nyarengan anjeunna teh. Engkah ngartos Nyai. Ieu mah sanes bade nanaon mung urang ngobrol we bae di patamanan sakedap mah. Duh, sakali deui hapunten Kang moal tiasa. Den Purbaya keukeuh teu kersaeun. Katresna Den Purbaya ka Sukma hamo bisa kagambar ku carita. Sasat nu geus toh pati jiwa raga bebela ka dirina. Lamun ningali Kasepna Sukma oge kurang kumaha. Sarua Kasep mun seug ningali kabeungharan pantar bupati cantang tu bisa meuli perhiasan kawa Sukma. Den Purbaya tigin kana janji. Satia kana ikrar nu geus kedal ka Sukma. Raden Sakir teu nyarios deui teras bae jengkar tidinya. Mungguhing hirup manusia, sagalana aya nu ngatur nyatana pangeran umur beng alam sadaya. Teu bisa sakarep ingsun, sakahayang dirina sorangan. Disaprak kajadian Raden Sakir ditolak ku Den Purbaya. Raden Sakir kacida benduna, pangrasana asa teu diajenan salaku putra pangagung. Raden Sakir uleng mikir ngolah akal nyieun tareka hayang males ka nyeri. Sok padahal mah ukur tina masalah teu pira. Tapi pikeun Raden Sakir mah asa dihina ku pantar putra Demang. Samangsa ngadenge lamun Den Purbaya jadi bahan kacapangan balarea. Raden Sakir kacida bungahna sabab asa mangih jalan keur ngareka perdaya.
boga karep arek ngakalakeun ka Den Purbaya. Dina hiji waktu Raden Sakir ngadongso ka ibuna Den Laras, nyieun reka carita nu antukna ibuna kahasud ku cariosan putrana. Kang Gumilar, nah teu uninga lamun budakna Demang Sambas nganggo perhiasan anu kacida awisna. Samalah ku pantar urang ge hamo bisa kapeser eta teh. Pilaku tangtungan hiji bupati eleh ku pangkat Demang. Kitu kasauran Raden Laras mangsa harita. Manahna asa kapanasan ku cariosan putrana. Tapi sanes unggul ti putrana dalah nu sanes ge sami-sami wawartos. Uluh, nah boga pikiran teh cudek pisan Ari masalah pangaboga mah lain ngukur ku pangkat, tapi ku pangabisana dina widang usaha. Sanu nyaho Demang Sambas miboga kaparigelan atawa boga warisan ti luluhurna. Kapan orang mah teu apal. Waler Raden Sambas waler Raden Gumilar teu kapangaruhan ku cariosan garwana. Muhun abdi ge ngartos Kang. Tapi emutan geura Demang Sambas teh tara usaha kana nanaon. Mun segengeng warisan asa pamohalan teuing. Sanu apal manehna majegan karahayat, duitna teu setor ka nagara. Cek akang tadi sanu apal matak engke mah pariksa ka ditu. Lamun kabuktian yen talajak nu teu bener, onclah sakalian tina Demangna. Saur Den Laras beuki nyeuneu. Raden Gumilar teu ngawaler anjeunna mah angger bae teu kapangaruhan ku cariosan garwana. Dina hiji poe Sukma keur sasarengan sareng Den Purbaya ararameng ka Talaga Putri. Duanana kari nganti wanci nungguan mangsa pikeun rarabi. Kolot Sukma geus daratang nepungan ka bumina Raden Sambas. Mun seuk ngojai raosnya Kang, ningali cai nu sakitu herangna. Saur Den Purbaya antep netep cai talaga. Kantenan leuh. Engkang mah engkang ge bakal betah ningali nu ngojai mah. Ih kasebeleun geura. Soca curuleuk ngadila ka Sukma. Sukma ukur nyerengeh seuri. Hajuk bae atuh akang ngojai mah. Saurna saliran hoyong ngojai. Akang mah dah hoream tiris. Sangeuk. Terus pasti diintip ku akang. Bios atuh sakedik mah. Ke oge tos ngadahup mah di posek ku akang ge. Ih, ngarekeun ka buahnya. Engke mah atuh benten deui moal aya nu disumbut-sumbut. Rarai Den Purbaya bareube. Ari panon Sukma keur neuteup antep ka lebah talaga, sabab nyimas talaga wening keur leumpang dina luhureun cai talaga. Kangaranan bangsa jin geus tangtu moal tilelep kawas manusia. Abdi mah kalintang bagjana tiasa sasarengan sareng akang. Nu sasatna tos bebela pati ka diri abdi. Saur Den Purbaya salirana nyarande ka Sukma. Sami Den. Akang ge ngaraos bingah tiasa nyarengan salira moal tiasa ka udar ku carios. Tembal Sukma bari ngusapan rambut Den Purbaya. Mun parang manya hoyong kagungan putra teh dua, istri sareng pameget. Duh, waas matak lucu. Akang mah hoyong gaduh opat manawi. Eueuh, ini seueur Kang. Kapan ngarah rame di bumi seueur murang kalih mah. Puguh we da pameget maraos kantun ngadamel. Abdi istri nu repot mah Kang. Repot naon apila kadar ukur nangkarak. Sanes lebah kituna dah duka. Pika sebeleun Kang mah. Nu geulis kurawet. Sukma ukurnya kakak seuri ngarasa lucu ku polah Den Purbaya. Duanana aluprek ngobrol nganter katine. Dina sejen waktu kademangan Pasir Gede kadatangan tetamu tika gubernuran nu daratang kadinya rek mariksaan mariksana ka Raden Sambas. Dumeh cenah aya laporan nu nyebutkeun yen Raden Sambas geus sarakal milampah pagawean nu teu uni keur kapentingan pribadina. Uguh bae Raden Sambas kalintang kagetna teu gugur teu angin bet diunuh teu pararuguh.
Kajadian ieu kabeh ge reka perdaya Raden Sakir nu hayang puaskan Den Purbaya. Manehna geus nyieun laporan ka gubernuran nu netelakeun lamun Raden Sambas geus sarakal majegan karahayat sarta duitna teu disetorkeun ka nagara. Tapi untungna sagala tuduhan teu ngabukti, Raden Sambas bebas tina sagala perkara tuduhan. Tapi najan kitu Raden Sakir terus bae neangan jalan sangkan maksudna tina kanan. Keukeuh neuteuli hayang males kanyerikan Den Purbaya. Layung hibar belah kulon. Ciciren mangsa berang rek lekasan kasaput ku mangsa peutik. Sukma keur leumpang nikreuh ngeureuyeun nyorang jalan di baturan ku sobatna si Galing. Sukma lain lumampah ngadon ulin. Tapi miboga pancen anu pasti. Sukma nohonan panitah nyimas Talaga Wening yen dirina kudu init ka lemur warangsa nepungan hiji kasepuhan. Nyimas Talaga Wening menang pancen tiramana nyaeta Prabu Anom Lodrajaya. Ari pancena kudu nyokot hiji gagaman di hiji manusa kusabab geus cunuk waktu ninggang mangsana. Eta gagaman kudu balik deui ka nagarana nyaeta nagara Girimanuk. Sasat namah gagaman teh kagungan Prabu Anom Lodrajaya. Caritana mangsa baheula Prabu Anom Lodra kadongkapan hiji sepuh nu linuhung sugih ku pangarti. Eta sepuh ngaranna Kidarta. Datangna ka nagara Girimanuk rek nginjem gagaman nu katelah Rahyang Kala. Rahyang Kala hiji gagaman nu miboga kasakten linuwih taya nu bisa mapaakan. Sing saha bae nu mawana bakal boga kasakten. Awakna weduk teu neura ku sakabeh pakarang. Lian ti eta bakal miboga teungeulan nu rohaka moal bisa ka Bandung. Bisa dibendeng oge nu leuwih ahengna nu nyekelna bisa napak sancang napak dina luhur cai. Prabu Anom Lodrajaya geus lila nganti datangna Kidarta, tapi woleh taya datang deui lain teu hayang ngadatangan ka Kidarta ka alam manusa. Tapi kauger ku waktu kahalangan ku mangsa sabab bangsa jin teu bisa kitu wae nyokot gagaman ka alam manusa. Dina bisana ge maunatna bakal leungit. Kitu deui Nyimas Talaga Wening teu bisa sagawayah nyokot gagaman nu janten ramana. Tapi kudu ku manusa deui nya engkena dianterkeun ka nagara Girimanuk. Eta sababna Nyimas Talaga Wening nitahan Sukma pikeun nyokot eta gagaman nu ngaranna Rahyang Kala. Dina nyokot eta gagaman estuning kudu nikreuh nyorang lalampahan teu bisa dibantuan ku pangawasa Nyimas Talaga Wening. Hiji patokan nu teu bisa dipungpang geus kauger ku aturan. Lemur warangas ka cida jauhna ngaliwatan kademangan tangkil girang berasna ka gubernuran Mandragiri. Tidinya mah karingulon ka lemur warangas teh. Dina wanci sareupna Sukma jeung si Galing geus anjog ka Mandragiri. Dayeuh gede puseur pamarentahan ka gubernuran najan geus burit kaayaan di Mandragiri ka Cidaramena. Reun heula jang suku geus rincuk di teka tamah beuteung geus lapar. Ceuk si Galing ngoloyong diuk dina jukut teu sirikna ngabebeutkeun maneh awahing kuripu. Sarua kuring geus ripuh Kang. Walon Sukma gek diuk gigireun si Galing. Sajongjonan mah duanana reureuh heula didinya miceun kacapena. Sanggeus leuler tina kacapena, Sukma jeung si Galing arinit deui rek neangan warung sangu. Kangaranan di dayeuh gede atuh moal hese neanganana. Sanggeus mangihan warung sangu dekul bae duanana dalahar. Dina wanci harieum beungeut. Sukma jeung si Galing geus anjog ka lemur warangsa. Satu tas tatanya ka urang dinya, Sukma jeung si Galing ngajugjug ka Imah Kidarta. Imah Kidarta rada anggang tinu sejen. Anjog ka Imah Kidarta terus bae uluk salam. Ti jero imah norojol tangtungan lalaki kolot.
Bade ka saha Ujang? Cek si lalaki bari mencrong. Leres ieu bumi Kidarta. Si lalaki teu warane malan nelek-nelek ka Sukma kawas nu hayang sidi. Euleuh pamiarsa sadaya waktosna parantos teu nyekapan. Cak urang tuna dihanjuang siang urang teu dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Insyaallah orang lajeng kana episode anu kagenep dina video anu sanesna. Atur nuhun anu tos ngupingkeun kana ieu lalakon Nyimas Talaga Wening bagian anu kalima. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.